Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Sarah Muti Azahra, abi ti kelas 10 IPS 4, bade ngawawancara pun raka perkawis Covid. Kangge tugas bahasa Sunda. Nepangkeun nami Abi Dewi. Naon pada melan teteh teh? Teteh teh icalan di kolam renang progresif Soekarno-Hatta. Naon wae dampak Covid kanggo icalan teteh? Janten dampakna kanu omsetna teh janten nurun. Kumaha cara teteh supados omsetna normal deui? Janten ayeuna teteh teh kabantos ku icalan online supados omsetna normal deui. Kumaha pendapat teteh kanu sok ngalanggar protokol kesehatan? Kesel, kedahna mah ditindak, dipasihan sanksi ameh aya efek jera. Naon harapan teteh ka payuna sabadak Covid leungit? Tiasa icalan deui, tiasa omset normal deui, tiasa kempel sareng keluarga anu tebih, tiasa pendak sareng rerencangan. Sakitu wae wawancara Abi sareng pun raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.